Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dirinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai. Seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu, suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ceuli urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Aambean nu lain aambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal, maksudna naik ka luhur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zinah mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa neuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleuh, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kana 9 makom, hiji makom ge geus boga rasa, 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge. Rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah ka dulur kurang Isa. Lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang. Cak Kangjeng Nabi. Beuh, dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber. Puara. Tah
kos sekarang itulah ahli-ahli Allah. Geus lamun jelema geus ibadah datang kadinya moal aya anu dimudap dimodif. Moal aya haram jadi halal, halal jadi haram. Teger bae. Allah nu di dalamnya. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geunah ku manusia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah lolos. Sanu nitahan sia ngaji ka dieu. Aing mah nitahan teu naon teu mere duit tilok sia. Emang tuh cenah kiai mah hayang dibere atuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksudna aing hayang dibere atuh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di Takal Buah teh eta karasa pan ku sia ngajina ge Tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak encan janjakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu luar teh sok bisa bahan teh atuh geus kuareng tadi aku deui geus kabehan lah nya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heueuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau beusi dipentak enggak ada deh. Tah, ieu kan gulak hate urang lempang ka Allah. Dijieun seperti kitu. Babari zikir nama illallah, cau gede. Illallah. Aya deui dibere rada gede. Illallah panjang zikir lagi. Doa na ge geus kararieu kieu deui. Sugan teh geus naik deui. Udah deui. Ah, seberes deh. Nah, iyalah nu hese datang ka makom yakin. Mimiti urang mun tobat teh mah tobat. Terus tobat ka Gusti Allah, tobatna ge aya 3 rupa, tobat syariat, tobat thariqah, tobat hakikat. Tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi. Urusanana zahir perintah jeung larangan. Kuari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan qalbuna kana dunya kecenderungan qalbuna kana nafsu kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun kobo geus karolot bantang ka modar san wal bisa. Tah moal lain babaga eta kudu pepegatan heula jeung dunya, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah. Baturna teh sakadar Quran, maca Quran baturna sakadar kitab. Eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katut eusina, batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah karim. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal kitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang, Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana.
Innallaha ma'al muhsinin, Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin, Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu, kerasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Teh sieun ka pocong, teh sieun ka kuntilanak. Ya, teu kos kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ka kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Balik jana karajana minta pertolongan. Ya Allah ya Rabbi, pocong gitu kayaknya. Sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet cil kami urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya. Di mana sia buaya? Calangap aya sia gara calangap. Siap makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah nak keur bareng jeung aing. Awas ya. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah, Allah keur barengan jeung aing. Nah, leos ujianana buaya geus. Maung. Bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh ya nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah, bejakeun sia ku aing ka Allah. Langsung nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkeun di mobil ku urang Haji Pendi. Pas di Maung teh. Hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ka mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Gerak mulai ke orang guaridet, mulai orang magahan ngaji, tong trong ngaji jeung budak. Kadang ka imah, Kak, jauh beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embah seubeuh moal ge Kak. Ayo baca deui. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jalapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engge maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beda. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu.
ulah deuleu kiai geus atuh mapan, ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha kitu. Masya Allah, tah kos gitu, mulai geus tah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek, ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat, berarti nyana bersyariat. Geus, tah mah contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Tah mah nyontohan bagi jelema anu teu mampu. Kos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan geus beres tani teu boga keyakinan usaha teu boga keyakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar enggak keyakinan jadi dijadi karung dijadikan pangeran punyana tuh sawah dijadikan pangeran pabrik dijadikan pangeran PNS bupati dijadikan pangeran punyana pagawean tak eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah, anaknya Nasabandia, ente di mana musiknya? Anak di sono, iya udah. Ente dagang apa aja? Tas dorekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering jasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Enggak, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Encan waya norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian jasa kita kalau enggak norekat mah kenal Allah iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je nu matak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang aya beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit engge nyaho cipa sia ngalawan mun urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia pa beurit bandak bari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh dibedar atuh tinggal urang ba Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti
Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set jelema asli. Jelema keur cicing bae. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang keur naon? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinan lamun nya keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae hayang mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha ieu budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti hei ka babaturan ka dieu pang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong ku cai dorong deui darah gedean cak baturan rada gedean dorong deui ku cai dorong deui dorong deui tah coba geus sedang bentanyana alhamdulillahirabbil alamin itu bisa keur nyoba keyakinan datang ka mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakina geus tinggi jasa dihuapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang tah ngadahar tah bohong para rakyat Bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus tanagan mana mak ieu geus teu daek dahar. Heuh sajeun bubur coba bieu bubur. Oh tuh bapak calangapkeun. Eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering itu aing mah kudu seprit. Tiap aya kena rizkian mah kajian kuku mah dicalangapkeun bae saat rizkina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kena rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus dewe ka Allah cek pamajikan ka ieu bangona cicing Kak barang balik ti Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kakak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun ku aing goblok mana ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan lain teh ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakalna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturanna tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangapkeun minuman beres. Dei. Ngeunaan teu ka ba? Mun aya mah daging kotor. Sial, ieu mah pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos gitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nya geus bener-bener sesuai jeung petunjukna
engke ge moal katahan kajen kukumaha ge sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal iya masa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak aban norekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah ilmuwan mah udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja sapoe dua poe jangan kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan Ewan bakal kos gitu, mepet bayarnya nami lu balik. Iya doa elmuan makan aja. Aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, pan Allah mah gaib, justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh kena karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayang nyaok moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batu. Aja nih disengseurekeun we keur jeung Allah ieu. Dihina ku batu. Basen da salehna sia aing keur jeung Allah ieu. Tata. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Aredan ieu tah mangdak ieu dicupcak lantaran ieu beusi. Oh kieu. Padahal mah encan guguru, salah. Mangdak jelema ngaku torekat kayawan, encan guguru kajen kukumaha ge atau gugurna teu anggeus. Di deuleu langkah-langkahna, di deuleu zikir-zikirna, encan. Komo hajunya ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumaha ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan tarekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah mah kajen kukumaha ge tah ieu cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid ganti mursid naon itu sabodo sia Haji Mursid mah iya aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda iyalah Asmaul Husna walillahil asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan peuting jeung beurang bakal akur bae neuleuh jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadab-adabnyana, sadunya pangsugina, satungtung tetakwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan. Sial katipu urang. Datang kakuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah boro-boro jeung deungeun sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapejit keur masih keneh sararusah mah
sareneuk saigal sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakak melejit wah boga kesempatan di pabrik waduh luar biasa dagang limbahna eta curug ka adina pohara jasa curug teh ka adina cak aing ge sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih gas sia aing geus dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapejit teu wauh kuari mah nu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah imahna mewah ku batur diagung-agung dikaya-kaya dipuja-puja diraja-raja dulur teu wauh ieu mah di ditu ieu mah di Vietnam kos kitu eta mah di urang mah henteu paling ge paling berbau-bau Vietnam kos kitu eta kamari ieu mah keur carita sapejit bae masyaallah kacai jadi saleuwit ka darat jadi salogak sareneuk saigal sapihanean lantaran jadi dulur barang kuari jadi DPR teu nyileuk sabelah mata teu wauheun ka dulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah beuh kamari ieu mah sia dulur aing ieu batur aing ieu sobat aing ieu karib aing geus jadi bupati kuari teu wauh saeutik-eutik acan hating tah geus bahasa hating tah bahasa hating tah bahasa mana tah hating teu wauh saeutik-eutik acan mun hatingan rada deres ieu mah hating masyaallah teu wauh beuh kamari mah babarengan di urang geus barang jadi bupati geus teu wauh berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat jadi lain ti kuari orang ti baheula nu mantak aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan ti kaum-kaum nu mulya ka Kangjeng Nabi unggal kami kadinya maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakir kami ribet asana deuk kadinya na wayahna coba usir heula sakedeung kami deuk asup kadinya Kangjeng Nabi hampir ta eta teh fitnah berarti geus tu jadi sumber fitnah teh hiji harta nomor kadua jabatan datang ka kuari tah mah kos kitu gede teuing bupati mah RT aduh kerjaan jadi RT mah biasa bae waduh barang jadi RT Masya Allah ngomong lagi siap tuh sopan emang aing naon pan aing teh raja di dieu aduh raja koang-koang RT Gusti Allah aduh Masya Allah aduh tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh tah kuari ge kiai teh anu ngadeuketan nu kos kitu mah aya jurang di sarua bangsana tak kiai ge pan kiai mah kuduna beuki luhur beuki tawadu lantaran nu di deuleuna teh kiai mah pare di mana-mana pare teh kaluhur can aya bener can aya eusian di mana geus eusian tungkul eta pare di mana ngacung deui berarti tah kos kitu teh ge kiai asal anu tulak cangkeng bae ngacung teh pare gambung teh kiai mah tungkul ulah asa aing berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmu na meujeuna emang parantina teh mah emang teh mah jadi suluh neraka ieu bakalna ai kiai mah pan kiai mah lain deui urusan akhirat kok jadi takabur nah ieu kiai ge dibere ilmu teh lain beuki deukeut ka Allah beuki jauh ka Allah ilmuna bakal jadi siksa fitnah teh dunia jadi fitnah jabatan jadi fitnah agung ilmu jadi fitnah nah iyalah sumber fitnah nu mantak ulah Muhammad ulah didengi kahayang-kahayang jeung permintaan-permintaan tokoh-tokoh masyarakat tokoh Mekah kos kitu anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas nu mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum ya Allah
wa yusayyu janaizahu wa la yahkiru faqiran adqa'ul faqra aswa. Kanjeng Nabi cintain resepen jasa ka fakir miskin komo setelah ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak kiai mah tetep bae kudu jeung nu leutik bae. Asal kiai geus berpaling ku ari kanu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai dinonaktifkan. Kiai kudu leutik kiai insyaallah. Dia undang ngariung ku fakir mah waktu jangan waktu barang diundang ku nu sugih mah waktu ge diaya-ayakeun bisa dengan bisa cenah mareng geus gampang itu mah dibadalkeun bae ka nu sejen. Waduh lantaran nu kadeleuna RP mah geus tinggal ditungguan we teh kieu kos kitu mah moal kebal deui. Tahiyat teguran ti Gusti Allah. Alhamdulillah Kanjeng biasa deui stabil deuna. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Kitu kene fitnah-fitnah nu tadi dicaritakeun teh fatanna kami nyoba cek Gusti Allah ba'dahum ka sawareh manusia bi badin. Nu mulia dicoba kuno hina nu sugi, dicoba kuno fakir, nu gagah dicoba kuno lemah. Maksudnya dicoba teh dicoba kuari kumaha cara menghadapi situasi. Baheula mah situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina, nu sugih jeung nu fakir. Anu gagah jeung nu lemah nu mantak bian qadimnahu ku kami ayeuna mah cek Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba-coba heulaan mana antara nu mulya jeung anu hina imana ternyata heulaan nu hina heulaan mana anu sugih jeung anu fakir ieu imana ternyata heulaan anu fakir heulaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa panderi jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur. Urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae nu setengah sugih aya anu handap nu handap mah pohara sambutanana surak lagi luar biasa setuju anu sugih mah setuju geus kasieun nanti heula ketika cek panitia teh kumaha ku urang ku ari mah lamun ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setuju kabeh tinggal nu sugih ulah kitu sedekah mah besi teh ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu geus ulah pokona samerena bae nu fakir mah setuju bae nu susah mah setuju bae nu sugih nu teu setuju mere ngider kuari RT kawan nu fakir mah nu 100 nu 200 nu 1000 nu 10.000 sabogana nyana be geus indah jasa tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook ya bujangna di dinya kemana bapak Pak Haji ja tadi naik motor bener sih ya je emang tegawan dia poe ngider jangan jajana tadi naik motor padahal mah aya di handapun bale nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapun bale naonan coba je nyana ngintip RT geus berangkat ka kudang deui nginum teh botol blon teh coba teh eta nu sugih kepergok aya di hareup-hareup cek nyana di kamari bisa nu sugih mah geus gitu bari kenal di masjid ieu keramik kurangna sabaraha kurangna atuh jak geus kumpulan kabeh mah kurangna 100 meter deui hayu bae heulanan ke ka kurangna Pak Haji pokona ke kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur meter gampang sakit 100 meter ieu nyana naekeun geus tinggal 50 meter hayu teruskeun heulanan
Haji tinggal 10 meter deh lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan kayak aing mah nu gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta lah masyaallah nu pakir apa sekarang itu siap boga duit teu boga duit tanaga nu pakir masyaallah aya nu sugih ya Allah ieu mah sakadar loloban sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih iyalah baheula dicoba ku iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata heula anu pakir batan nu sugih heula anu hina batan nu mulya heula anu lemah batan anu kuat iyalah fatanna ba'dahum bi ba'd maksudna liyaqulu wa haula'i manallahu alaihim min bainina lantaran nu sugih tinggalen kuno fakir ketika manehanna nandek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi anu mulya teh kapiheulaan kuno hina ketika deuk iman teh aya gengsi boga rasa harga diri kumaha aing ke lamun aing iman teh merencak pakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugih dikitukeun ketika nu gagah dek iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hatena mangannya na kulantaran kapiheulaan kuno hina engke cak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama jan nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulya nu sugih diomong kitu embungeun ceulina ngadenge kos kitu lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu jeung teu iman aing nu sarugih teh kos kitu masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik ngagugulung sugih ngagugulung mulya ngagugulung jabatan akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah Gusti kahalangan ku dunya ku jabatan ku mulya eta lah nu ngajarikeun jurang pemisah urang mah indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah ayana naon hayu silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar mun aya pejabat di lembur eta teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nya teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nya mah besekda padahal mah nya mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanana mah kapolres tapi begitu ke masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu ieu mah lain kitu Pak heuh nganes ya nulu-nulu ka aing pan aing lurah goblok teu budak deuleu meureun lurah aing ieu deres sama lurah mah hai ka mana sia ka ditu mah haji mang haji kiai deuleu meureun aing kiai di dieu teu ka deuleu Gus ya menta rokok tuh jare tungtungna teh kiai blon eta kiai Golkar nu lain Golkar moal atuh kajenting hayang 1000 hayang moal menta lamun lain kiai Golkar jakula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede diayakeunana ku barakan didat kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos belon beta nah iyalah kiai Golkar teh kos kitu taram teh habak kiai kos kitu nyai mah gila ngeliat kiai kos kitu eta Masya Allah teu boga harga diri jibara duit sih di ongkosanana 100.000 naon hartina 100.000 500 balikeun ka baso beak buku 1 juta cara 1 juta ya Allah naon hartina 1 juta otakna kudu diseuseuh ta kiai kos kitu itu masalah gua redak aya kos kitu balik geus ulah kudu sasalaman cenah teu boga duit lempah ye cenah capek tuh mongan sia kunaon ka dinya aduh
ya kula sedih jasa kula di watak macet aya naon eta oh jadi itu mah kiai mah lulu aja make udang-udang di dituna aya anu keur masyaallah happy keur nyanyi si Iteung ya Allah akibatna nu sararugi jeung anu gararagah teh ngomong bariin kar manehna lamli alkibat liakulu ulai manallahu alaihim min bainina cek anu sarugi jeung cek anu maruli apakah nu palalaki eta nu ku Allah dibere nugraha ieu dibere pituduh dibere hidayah heuh law kana mahum alaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuannya na pagaweannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh moal kapiheulaan aja urang mah mun nya ge nya mun hidayah moal kapiheulaan urang aja urang sugih mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh menang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok kami eta baheula tadi Mekah teh pos kararitu tadi Mekah andai kata kuari aya di lembur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula kulawan jadi kararitu nya baheula percis kos di lembur urang teh yo mun eta kos itu bedah teh moal kapiheulaan cenah eta teh bener kos kitu teh kunaon eta gengsi nya lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaihissallahu bi'alama bisyakirin apakah teu nyahoon kitu Gusti Allah ka jelema anu salalukuran ka Gusti Allah leuwih uninga ka jelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh jelema congak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah ana urang alhamdulillah maling memaling cuman aman-aman bae ja salamet salamet ge ti pandangan urang siapa bakal diteruskeun dilanjutkeun ke maling-maling urang teh ya bakal dilanjutkeun ke di Rabbul Jalil aduh nya ade komo ieu mah gitu naon ngaranna harta rakyat wah eta mah bahkan rakyat dage engke bakal demo di yaumil mahsyar dana-dana anu kudu disalurkeun ka jalan nu kudu disalurkeun ka pembangunan kantor dan lain sebagainya ajuh henteu waduh ya Allah ya Rabb iya begitu Zaid maling panggil kuno berwajib polisi geus urusanana tah bawa ke polsek tidinya dibawa deui ku ari ka kejaksaan sidang saha ieu pelaporna ternyata Zaid maling motor nuki Umar pelaporna adalah Khalid atau Umar sorangan geus atuh Umar mudai sebagai pendakwa atuh Zaid muda ale sebagai nu terdakwa sidang pak kuat-kuat bener teu Zaid maling motor Umar ya tuh aing geus aya tanda bukti mandek ngahelak kumaha atuh lamun jalalujur mah atuh ngeunaheun jelema arah yang bae dilapor
Kuari makan teh jujur hese. Umar lapor bahwa Zaid pelaku maling motor Umar. Sakadar lapor doang, teu dibiayaan yang neangan, cadu kudu diteangan. Cadu, ieu mah cadu make cadu. Moal aya we polisi leangan sosoranganan tanpa dimodalan. Moal aya. Kiamat subro. Eta hese di urang. Dibakar terbunuh. Keluarga bakar atuh lapor karena bapak terbunuh. Lamun salapor-laporna doang ngajun teh dibiayaan, datang ka orai jang-jangan. Moal diteakan. Di Indonesia ieu. Di Indonesia mah kos kitu. Dilaporkan bantut we bantut. Bantut makan gede hitut. Bantut lamun dibiayaan terus eta ge lamun pelakuna anu wajar ditangkap, lamun teu wajar ditangkap atuh geus teh. Kejadian di urang. Aya rangda dibawa ku abri. Terus eueuh sabulan. Sanggeus eueuh sabulan kan atuh ieu diteangan ku keluarga. Ternyata horenganan aya bangkena. Di salah satu kontrakan otomatis lapor di duitan biasa. Tapi kulantaran atuh ieu saha pelakuna kan geus jelas sama kos karena itu melah bawa visum atuh geus beunang jasa tapi teu daek beunang-beunang dibiayaan geus beak puluhan juta teu daek beunang-beunang. Saha pelakuna di urang hukum teu jalan hukum. Masya Allah. Negara-negara gede makmur subur disebut dan negara hukum, tetapi hukum teh ieu jang anu sararusah bae. Nu susah mah teu boga salah ge hukum. Emang kunaon ribet. Di Indonesia. Tadi batak urang hirup kuari di negeri urang tercinta di Ibu Pertiwi. Urang nu penting mah bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selama kos kitu hukum. Nu salah bisa dimenangkeun, nu menang bisa disalah. Waduh tuntas. Lamun ngadenge urang cara ngaji mah geunah naju tararuntas bae. Terus sadajan urang ngadengekeun pengacara ge hakim atuh geunah naju tararuntas bae. Praktek nama Masya Allah. Ternyata Zaid menerima karena dakwaan Ki Umar memang bener-bener aya saksi-saksi untuk menetapkan bahwa Zaid adalah melakukan maling motor Ki Umar. Kita bisa mengelak di samping aya saksi, tanda bukti aya. Berarti malingna ieu geus tani soblow 500.000 minimal atuh ieu mah mio. Berit mio. Berit. Tegablek meureun sia mah. Bener bio 15 juta bener dah. Tuh urut kan. Cilok meuli nu anyar. Teka meuli nu anyar mah. Urut ge kredit keneh. Insyaallah. Ya otomatis Zaid cek hakim pada saat ini maka Anda dinyatakan telah melakukan nyolong motor Ki Umar. Dengan demikian
Anda akan dieksekusi. Waduh, langsung diketrok balut, trok, cegur. Potong leungeun atas sakita. Tagenkeun cara motongna ge teu meunang coba kadi kumaha pesola lauran saya. Ledang. Siapa sok kumaha make hini semua teu meunang. Talan ka? Langsung make goljuk pedang. Ces. Sekaligus. Jadi ulah make dua kali sekali. Teu nyeri kan sekaligus. Maksudnya liwat. Tapi kan setting aja nyeri. Masyaallah. Maka Ki Zaid kuari geus eueuh leungeundan yakni geus eueuh. Efek-efekan geus eueuh. Dampal leungeundan sakitu potongna sakit. Nu diharapkan Ki Zaid dipotong leungeun teh kan supaya tobat. Tapi ternyata Masya Allah terus-terusan maling deui bae. Maling deui bae nya geus berarti persekongkolan jeung syaitonir rajim. Jeung setan. Ya Allah. Cek setan teh alat kamari mah keur apes bae. Atuh kan urang aya apes aya henteu. Ayeuna mah moal meureunanan maling nu ieu mah moal. Salamet kan gede duitna ngeunah urang. Batur mah macul nyupir pabrik ieu mah sapira motor batur dicokot aja urang dijual kan indah. Eta lah nyanyian syaiton. Nahen kan ka hatena wih oge atuh bantak oge lah atuh geus ayu. Terjadi maling deui atuh Ki Zaid teh kadua kali. Apes deui beunang deui. Ya. Zaid maling kedua kali apes deui. Setelah diinterogasi ternyata memang benar-benar melakukan maling kedua kali, maka atuh diponis deui untuk dieksekusi kembali, yakni fa in saraqa tsaniyan badaqat ya lamun maling deui kadua kali sabada dipegatkeun leungeun katuhuna wari parijluhul yusra suku kencak sapinggelang tesa mafsil tesa luk-lukan naon tanggal luk-lukan kasakengkeongan lah sakitu tadi potong jadi iya geus eueuh katuh kencak geus diharapkan tobat. Tapi masih maling kene mah. Masya Allah si jelema. Puara-puara teh sih. Masih maling kene mah. Beunang deui beunang. Ieu budak apes dah sih mah. Apes. Urang lamun masih kene sieun ka jelema mah tuh hirup moal beres. Lamun geus sieun ka Allah karat. Saya kurang teu make helm, jauh polisi ya. Si ada ka polisi. Geus datang we ka lampu merah di kukun teh culak cek polisi ya berebelos sedur bae. Teu make aturan. Tapi lamun jana make aturan, teu kudu aya polisi rek aya rek eueuh polisi mah aturan keselamatan. Ngeunaheun. Kumaha ka Allah mah deuk aya deuk eueuh polisi deuk aya eueuh nu bogana aing mah jasieuna ka Allah aman. Tapi kulantaran atuh aya setan tukang niupan hate ka jelema fasik. Geus teu aman. Urang guari urang aman di mana tuh je salat bae ge urang inget ka sendal. Aman teu sendal ieu. Teu aman. Jadi urang ge pabaligan teh loba.
Zaid ngalakukeun maling ka 3 kali. Salisan setelah divonis ki Zaid dinyatakan jelas melakukan maling motor ka 3 kali, maka atuh ki Zaid mesti dieksekusi ka 3 kali, yakni yaduhul yusra leungeun kencang. Sakit leungeun ieu geus eueuh suku kencang eueuh ku ieu leungeun ieu. Geus atuh Zaid jak polisi teh geus atuh sia ulah maling bae pada teh geus beak. Masa balik deui bae. Ih pan kula ge dititah ku bapak. Siap macam-macam bae. Aduh. Polisi mah kitu lamun teu kanyahoan mah geuraheun jada kerja sama. Mun kanyahoan mah eta hese. Urang nyaritakeun hukum patali jeung polisi mah capek di Indonesia. Capek. Narkoba. Atuh lamun bebeneran mah atuh di beresan jam malaya deui malaya. Ieu mah jambal aya. Ieu beunang cal di ditu, itu beunang cal di dieu, ieu beunang cal di dieu. Kumaha eta? Atuh emang proyek polisi tah mah. Proyek. Robian rijluhul yumna Zaid ternyata geus ka 3 kali ge masih kene maling kene bae. Ka 4 kali beunang. Setelah beunang sidang dinyatakan benar bahwa melakukan nyolong ka 4 kali, maka setelah divonis kudu dieksekusi. Naon ieu rijluhul yumna suku katuhu geus eueuh naonan ieu beak dampal beak geus insyaallah wahara tah tidinya kakarak wa ba'da zalik yu'azzaru sabada geus beres dipotong mun hiji-hiji mun dua-dua mun tilu-tilu mun opat-opat geus kabeh takzir wa yugmasu mahalul qatl. Takzir teh buang piceun kira-kira nyana moal bisa balik deui ku ari mah hese. Ai keur ieu mah pan lamun urang di urang ye di Cilongok dipikeun ka Lampung bae ka Lampung hese balik ka dieu. Hese balik ku ari mah dipikeun ka Lampung atuh babari. Ye dipikeun ka Lampung atuh balik deui ka dieu. Ku ari dipikeun anu miceun can datang nya geus datang. Babari. Kos nu mondok embung dipaksa ku bapana. Dianterkeun bae ka pondok geus beres. Bapana mah teu di jalan pan tenang-tenang bae datang ka imah aya geus aya deui. Ijazah ieu. Aduh tinggal bapana mah masyaallah. Ai teu boga bagian we hese bae puaksa-puaksa ge. Ai boga bagian mah babari. Antak urang ngadoa ka Allah janu bogana mah Allah. Kos kuari urang ya. Di negara Indonesia teh pinuh ku kekhawatiran. Lain khawatir letik-letik. Khawatir teh gede sebab ditinggali langkah-langkah pemerintah menyebelah terutama polisi. Nuku urang katingali kasaksian ku mata kok kieu ieu semestinya lain kieu kok kieu oh berarti aya kazaliman opar timbullah khawatir. Terlalu khawatir urang datang geter-geter kieu can puguh can karupan. Sia kunaon ieu ngageter bae syun. Besi perang. Perangna ge encan. Besi. Atuh kakarake besi. Tapi kalau mun perang urang kumaha? Atuh ulah. Tenang-tenang ting deh ulah. Kudu kumaha tuh? Nu bogana Allah. Endek ngaributkeun ku Allah, endek diperangkeun ku Allah, endek diamankeun ku Allah. Urang mah nya sakadar tangan-tangan Allah. Sejuta kali embung urang perang Allah di Lauhil Mahfuz baheula geus nuliskeun kudu perang-perang bae.
1.000.000 kali urang hayang di lauhil mahfuz henteu atuh henteu bae. Jadi urang lamun bertauhid mah tenang ka Allah. Ngeunah hiji atuh eta nu baheula kolot-kolot urang parareh geus. Bapak kolot urang pareh, aki urang pareh, atuh engke ge urang ge paeh. Deuk kumaha deui nu penting endek perang, henteu perang, urang aya dina rel agama Allah Subhanahu. Sakitu bae aing mah paeh aya dina ridho Allah titik. Tenang kan kana hate. Ji atuh ulah pake kasih. Encan karuhan, ulah pake kasih terlalu aman, ulah ngadoa ka Allah. Aya jelema endek kawin, diiring, geus siap, dasar lain jodoh nama teu jadi. Anu katabrak teh kan ketabrak bae. Aya anu begitu geus dikembangan awewena kabur. Atuh aya lain jodoh mah moal bisa. Moal bisa anu di limbangan teh anu kukule caritakeun. Lalaki diiring teh datang turun di mobil loh. Tah tinggal ngalengka ka imahna doang. Di ditu aya naik motor jeger we nabrak panganten. Selesaikan panganten. Tinggal panganten awewe na ieu. Mangan kaningkan hajat. Atuh kan geus ngondang, geus dikembangan, kan eangan santri. Ya, maksudnya kan lu babari mah santri. Ayo santri sia dake geus pokona mah gratis we. Ayo guys jadi. Jadi santri di panganten keur pan teu puguh teu garuh. Teu puguh teu garuh teh bawa angin hujan. Ya nama teh jadi panganten bae teu mayar henteu daon henteu. Daripada ieu teu lanjut pan. Ya langsung Masya Allah horenganan eta teh kabogohna teh Masya Allah karim teh nasib bapan kos kitu nasib kos kitu tuh urang kuari mah sakadar utar atur teori-teori kilah tetep bae teu kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan tetep teori-teori atuh ku urang syariat ngaranna ngan pada asli nama kembali ke hakikat. Tenang nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala beres ya Allah. Nu kuari can perang can naon nu paeh aya can ge perang paeh aya. Tazir bican wa yubmasum mahallul qat'i celupkeun tempat pemotonganna nu dipotong ieu setelah ieu dipotong nah make minyak zait atau minyak keletik atau minyak anu geus dipersiapkan muglan digolakeun supaya tere cager diasupkeun ka dinya tere cager maksudnya mangpet lamun kena minyak anu ngerecek mangpet getih ya Allah yukbasu bahalul qati bizaitin aw duhnin muglan Masya Allah karim wah emang kumaha gitu ya lalakona kan di dunia dilaksanakan aman di akhirat di akhirat aman cari aman di akhirat di dunia mah jangan mal kebal di dunia mah Masya Allah di akhirat dia orang di dunia mah 50 60 paeh 70 paeh 80 paeh 90 paeh 100 jarang genu hirup bisa ditanya 100 tahun itu bisa ditanya terus kana orang. Ya mun ngomong ngacaprak bae pan. 100 tahun ada kumaha? Ya Allah, ka pamajikan isuk-isuk ge terus bae pan. Beurang terus bae sakalina henteu bae. Geus teu ngatur. Geus teu ngatur aki-aki tah. Nah, eta ge 100 tahun, 120, 100 komo atuh ka ditu tah. Bandingkeun jeung akhirat. Tungtungna abadal abidin wa amadal amidin
urang di dieu masa kadar sekian puluh tahun di akhirat tungtungna rugi amat di dunia nu saeutik jeung sakedeung ku urang pake maksiat ka Allah di akhirat silakan duh masya Allah urang mah kulantaran ngaji ya nu teu ngaji mah nu ngaji geurek marengkol bae di majelis bae kos bangun tarara saup di luar bajingan ya. Ngan rada deres urang aiku ngaji teh mah aya be rem setik mun maling teh mandek maling 1 juta jadi 500 rada deres eta ge karem kene ngan kurang pakem aduh mun ka awewe teh mah kan dizinahan ngan dicabak-cabak banget eta ge sarua rem kene ngan kurang pakem remna aduh deres masyaallah kan kila cek sakal huwa cacimmatun lil hadi menjadikan kesempurnaan gomsu teh kana had jadi ketika jelema dihad potong leungeun untuk menyempurnakan had mesti dicelupkeun kana minyak zait atawa minyak naon bae nu dipanaskeun Allah wal asahu nurutkeun cekal asa annahu haqqun lil maqtu' ieu nyelupkeun teh hak ka jelema anu dipotong geus atuh kulantaran hak jelema dipotong atuh pembiayaan meuli minyakna tetep kanu dipotong ge haknya anak jadi berarti lamun Zaid dipotong na ieu teh celupkeunana teh hak Ki Zaid atuh nu meuli minyakna ke Ki Zaid jadinya anu meuli jangnya anak keneh bae aduh ya Allah walil imam bi ihmaluh menang ka imam ngamuhmalkeun nganggurkeun masalah celup geus lah cek imam teh cukup dipotong bae ge perban teu kudu dicelup-celup meunang adapun urusan motongna wa tuqta'ul yadu minal qu' lamun leungeun ti pinggelang warijlu min mafsilil godam lamun suku tina mafsilil godam ros-rosan yakni tina enggon ki sandi-sandina kodam tina sandi kodam wa man sarakum miraron wallahu a'lam